ku hebat jeung gayana kalimat tauhid la ilaha illallah. Mata sing getol Pak. Masjid ya masjid aja. Nah, itu masjid hari ba'da maghrib sok seueur nu wiridan. Iya manarosnya jujur 30 bener teh. Alham beres eta teh nepi ka la ilaha illallah teh aya 30. Alhamdulillah CF. Komo musabiatnya pada Jumatan gini. Waduh, komo musim pokoyan pare mah. Karek eta imam teh assalamualaikum geus blesa. Pare sieun kahu. Jangan. Da teh salah eta yang kurang bener. La ilaha illallah ketika dibalangkan ahli neraka ku Allah karena neraka Allah serentak sadaya nabi ajmaihim sadayana nyebutkan la ilaha illallah dialungkeun deui ku neraka kaluhur disentek ku malaikat Malik ditegur ku malaikat Malik ya nar hei neraka kunaon anjeun make ngabalikeun deui eta ahli neraka dikaluhurkeun deui cek neraka kaifa piraku kaulah rek ngampihan menyebutkan la ilaha illallah. Cek malaikat kumaha nah bener da eta teh kalimat tauhid cing cirining berarti aya keimanan aya keyakinan ka Allah. Mun neraka ge ngampihan jalma nu iman ka Allah mah dibalangkeun deui kaluhur ngan cek malaikat Malik ieu teh parentahan Rabbul Arsyil Adzim, parentahan Allah. Kaula teu semena-mena, kaula menang banda, kaula menang wewenang. Ieu kaula menang instruksi ti Allah bahwa ieu kabeh ahli neraka kudu dibalangkeun kabeh ka neraka, nya dibalangkeun deui dirawelan eta. Pan di antara salah sawios malaikat Jabaniyah anu 18 aya nu lungsur ka hanap kana neraka. Cungkeli ka neraka teh dicokota disangapan bebas kena ditingkat anu dangke sia naudzubillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jawab atuh naudzubillah teh naudzubillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadaya diraksa dijaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eta malaikat nu saurang dihanapnya ngabdei ka ahli neraka. So aya nu dicokota teh tina dampal sampean, aya nu tina beuteung, aya anu tina dada, aya nu tina bujur, aya nu dijangut wae rambutna. Ya, sia baheula ngomong geuting orat. Heuh, dipadol. Aya nu tina lambeuna, iya dideut sia baheula ngomongkeun kulkas batur wae. Heuh. Naudzubillah. Subhanallah. Didudut ngancet malaikat Malik, hei neraka wayahna sesakeun pameunteun jeung hatena, sesakeun wajahna eta ahli neraka, sesakeun hatena eta ahli neraka. Naon sababna? Sabab pameunteuna pernah dipake sujud ka Allah, najan sujud anu palsu oge lantaran aya keyakinan dina hate. Bukti keyakinanana sabab eta ahli neraka nyebutkeun la ilaha illallah, berarti eta mah goer kufar. Jalma Islam ngaku mukmin ngan lobana nulang tongong teu taat ka Allah jeung ka Rasulna, tapi wajahna pernah dipakai sujud ka Allah, dina hatena pernah dahaga ngalaman ibadah puasa dina bulan Ramadan matak diutuhkeun pameunteuna jeung manahna mah. Tah jadi ieu nu penting mah jeung ieu mah tampang dohiriyah, ieu mah tampang batiniyah. Dua perkara di manusia anu perlu diurus, hiji pameunteun, dua manah. Gidi ka pasar naon nu di bedak kambu bujur lain pasti ya tali 5 cm
sifat sarerang kaung sidau baheula namanya set kana hali set kana ieu pret itu pret ieu lantaran ieu tah jelema amak jelema ijib jelema resep katingali dina naonna aduh haseum pan jelema teh ditanyanya ciri eta jelema keur teu boga duit jeung loba masalah aya nu ami seri sorangan aya nu kitu seri sorangan aya loba kiwari nu seri sorangan teu aneh kiwari nu seri sorangan teh si horeng dina leungeunna teh naon geuning ningali tiktokan tiktok kayak gitu tatarangna teh bener teh nah geus teu sieun anu geus aneh simguring ngaji ke blok dulu ke Cikarang eta aya aki-aki kaos sangsang jeung kolor biru nu kieu kolor biru make cetok cicing hanapeun tangkal kalapa hareupeun doma rayap 18 dan seuri-seuri ya sorangan kurang aki-aki seuri sorangan si horeng dina kokoda teh geuning eta Facebook Facebook liin jual gelah Facebook teh ampun mereka nya seserian geuning teu aneh tong salampang deui ayeuna mah nu seserian sorangan teh ari baheula mah nu seserian sorangan teh aneh bawa nu kitu teh naon heuh eta beureunan ka mahwal maklumnya sugan gitulah naudzubillah summa naudzubillah ku kiwari bukan berarti salah da urang ge teh salah meuli gitar satreuknya arek kang meuli gitar satreuk beuli ayeuna bisi gitar satreuk ieu ne suluh ku urang nya tong ulun satreuk hiji oge ngadut tereng mah beureunan nya tapi salah gitu jadi ulah salah goron ulah salah goron ulah salah pamak sudan berangkat di bumi ka dieu teh pamak sudanana hayang menang ridho Allah hayang menang kabagiaan fid dunya wal akhirah wa qina adzaban nar dijaga ku Allah tina siksa neraka amin ya Allah ya robbal kabagiaan matak mudah-mudahan ieu salah sawios jalan upaya urang bahwa urang ciri jalma anu mensyukuri atas nikmat anu parantos dipasikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin moal kena siksa Allah ka manusia dikala jalma dikala manusia in syakartum wa amantum ma fa'alallahu bi'adabikum in syakartum wa amantum ieu ayat cek ulama ahli ma'ani ayat takdim takhir naon sabab syukuran orang atas dijadikan umatna Rasulullah melalui peringatan ta'dimul maulud itu tidak akan menjadi satu kepastian yang benar di pandangan Allah apabila teu aya iman ka Allah mata iman heula ka karak syukuran lain syukur ka karak iman geuning dina eta ayat kunaon make kitu ma fa'alallahu bi'adabikum in syakartum wa amantum jadi iman teh nyusul syukur padahal mah syukur moal ditarima lamun teu kenaon teu make iman mata poin penting mata tapi keyakinan urang ka Allah jeung ka Rasulna leres petak eta ayat teh cik ulama alimani takdim takhir anu kudu nama in amantum wa syakartum iman ka karak syukuran iman urang ti baheula teu pernah minta ka Allah teu pernah pesen ka pangeran jugu Allah ditunaan dina kolbu urang dina hate urang boga keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang maujud bahwa teu aya pangeran anu maujud rintaning Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha Muhammadur Rasulullah la ilaha maujudun illallah teu aya pangeran anu maujud terkecuali Allah berarti Allah teh maujud berarti Allah teh aya ngan urang sok loba ngarasa bener teh cing urang loba ngarasa pangeran teh aya apa teh aya sok jawab Bu
Urang loba ngarasa pangeran teh aya apa teu aya? Tidak mau ngajawab apa di pas di nyaman. Dari masa loba ngarasa teu? Bener teh? Dalam mun ngarasa minang aya mah sapira teuing urangnya make kudu nyieun maksiat jeung doraka, bener? Asa ngarasa diri teh asa teh dipencerong we. Asa eueuh we asamina Allah teh. Asa eueuh we al-basirna Allah teh. Si horeng, si mana horeng Allah mah geuning. Aya deket siga urat punuk deket mate hablil warid siga urat deket lain deket Allah butuh karena tempat Allah mah butuh karena tempat layak takiru ilal makan nu butuh karena tempat jeung karena waktu mah manusia mah butuh ku waktu butuh ku tempat urang ibadah anu hade urang ibadah anu sah jeung agama kulantaran ayat ta'alluq jeung isim zaman oge isim makan mata Allah ngahaja nyieun makhluk nu disebut isim zaman jeung isim makan. Naon sababna? Itu adalah salah satu yang akan menentukan sah jeung teu sahna ibadah jelema. Kira-kira lamun urang puasa Ramadan bulan mulun sah moal. Lamun ngariwayatkeun muludan di bulan Jumadil akhir dia terjadi masalah ngariwayatkeun muludan mah ngan lamun peringatan Maulid Nabi dina Jumadil awal kurang tepat tepat nama berarti dina bulan naon mulud berenanya bener teh Jang bener kunaon ieu juga apa studio bro kena nama BBM nararaek cenah kan nyata sing arti we BBM naik Subhanallah. Tapi alhamdulillah dan nyaritakeun Agustusan ge berarti naon nya bulan Desember mah nyaritakeun sejarah mah ari sejarah tapi na sajaroh ari sajaroh teh tangkal ari tangkal moal pas dina 3 fase betina fase tihanap keneh tunas keneh fase perkembangan fase ambruk nya moal keluar dina 3 fase mimiti tunas keneh letik berkembang fase kedua geus kitu geus moal salah geus pasti weh bea hancur. Ieu sejarah Indonesia bisa terbangun, Indonesia bisa aya anu tadi mah tina RIS nya Republik Indonesia Serikat diperjuangkeun deui ku para pejuang memperjuangkeun hayang kemerdekaan Indonesia terus diperjuangkeun jadi Republik Indonesia anu tadina serikat kieu berbagai macam uni kerajaan ieu dihijikeun atas perjuangan para pahlawan dibejakeun tah kieu sejarah teh tina sajaroh urang mah moal lepas tina sejarah da setiap manusia nu melendang di alam dunia pasti identik ideal jeung sajarohna. Fase leutik urang teh ti leutik keneh ti orok keneh ti bayi keneh tuluy masa perkembangan arang geus kolot murag deui ka hanap tah geus di dinya urang teh antak mungkin beraya di dunia da urang teh bakal tadi nanangtung bakal dongkok tadi regejeg bakal ngagoler tanpa daya tanpa upayanya ngigir bisa ngigirkeun ku batur nangkarak ditangkarakeun ku batur hayang ngompol digusur ku batur geus aki-aki geus pikun mah geus nini mah bener bakal gitu bakal ngalami kitu eta fase katilu keur manusia sejarah kehidupan manusia pasti kitu di awal tengah akhir itu terus segitu teu sementara perputaran sejarah manusia tiwit awal dugi ke akhir mangka dibingkai ku aturan Islam ku aturan Allah anu didugikeun ku Allah ka Kangjeng Rasul ka Kangjeng Nabi tuluy ditepikeun ka para alimil ulama ditepikeun deui ka urang mata urang teh disebut mukalaf da urang dibebani ku hukum teh hitobullah undang-undang Allah aturan pangeran pamerdi di pangeran al muta'alliqu bi fi'lil mukallaf anu ta'alluqna ka jalma anu mukallaf ay
baligin wa akilin, balik bari berakal. Ngaran balik bari berakal pasti kekenaan ku hukum agama, ku hukum Islam. Ari hukum Islam mah kodim abadi, moal bisa diganggu gugat deui. Wajib haram da eta mah hukum kidam, eta mah kodim, eta mah abadi moal bisa lo. Apaan kena urang ge teu nanaon ngadahar bangke, eta mah lain teu nanaon ngadahar bangke, ari bangke mah tetep haram. Ngan pedah ningali kana si kontol. Situasi, kondisi dan ayat toleransi di agama daripada leungit roh mending keneh ngadahar bangke. Jadi wajib keneh ngajaga ruh nu aya dina diri urang daripada urang mending keneh ngajaga ruh, mending keneh ngajaga ruh nganu aya dina diri urang jeung ada ku jalan ngadahar bangke. Lain berarti bangke halal, tetep haram. Beres teu? Urang aya salat dihormatil waktu, ketika urang wudu teu aya cai atawa terkena udur ceuk sara aya rukhsah di agama naon? Tayamum. Adus gantian ku tayamum. Lamun teh mah urang kageunaan ku panyakit sementara diperban, oh nu cageurna kumaha anu panyakitan gantian ku tayamum, nawaitu tayamum badalan an udwil alili, pasok tara gitu dina anggota tayamum urang. Duh eta teh kudunya lamun teh mah urang gaduh panyawat dina panangan anu panangan apa anggota tayamum, panangan katu ayat atau panangan kenca ayat di dia diperban terus gitu. Tuluy urang biasa abdas pamun teu ada daya panyawatan, tuluy wasuh panangan ada daya panyawatan anu katuh mah nu kenca wasuh nu cageurna anu aya panyawatan gentos heula ku tayamum, jadi ulah kaneruskeun abdas gitu kan. Leres cek aturan bogoha diatur tek-tek bengek ulama ahli fikih. Ulah ka diteruskeun lap heula ieu teh da base. Lap heula kudu garing. Tayamum heula tayamum gentosan dia aya penyawatan di dia. Nawa itu tayamum mah badalan an udwil alili, ngagantian anggota nu aya panyakitan. Selang heula ku tayamum urang teh kitu heula tayamum set kepruk-kepruk di dieu. Tayamum teh siapkeun di dieu lap anu bersih. Di dieu wadahna antalkeun tuluy kurang biasa tayamum tuluy ka dieu usap ieu ngagesan anu panyawatan. Ras entos kitu kumaha? Tos kitu teh lap deui kurang teraskeun deui abdas. Tinggal naon tos ngawasuh panangan berarti ka dieu namanya sampean. Oh aya dua kali tayamumna. Dikatuh aya dikenca aya kumaha heula nu katuh teh dicageurna. Oh berarti tayamuman heula gantian heula ibu tayamum panyakitan di dieu. Kakarak tayamum beres tayamum teruskeun deui wasuh deui nu cageurna belah kenca. Aya panyakitan keneh gantian deui ku tayamum. Amun dua aya panyawatna berarti dua kali tayamum. Aya tilu berarti tilu kali. Aya opat 4 kali. Kumaha lamun sawak-awak eta mah geus tayamum. Gitu. Hese teh agama. Ngariweuhkeun teh agama. Ngan orang merasa terbebani sabab lo pagedrug jeung syahwat jeung hawa jeung nafsu kan beda eta tilu perkara teh aya syahwat aya hawa aya nafsunya dorongan teh beda-beda. Setiap manusia pasti aya kahayang, setiap manusia pasti aya syahwatan. Laras teh zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa, dihiasi manusia resep ka awewe lamun lalaki, awewe resep ka lalaki, dihiasan perhiasan ti Allah eta, keindahan ti Allah, kamonesan ti Allah. Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Katakan diayakeun pertikahan ku Allah. Akan pertikahan, ari akan pertikahan mah insa goer tolabi. Beda deui jeung anu sejen. Aya insa tolabi, aya insa goer tolabi. Ari insa dina akad teh diperdih ku Allah kudu aya kana pertikahan ngan beda teh make segatangan da teh aya tolab teh aya nu makna tolab ngatak insa lagi insa goer tolabi akad jual beli akad gade akad sewa akad injem
akad nikah eta mah insa goer tolabi ari insa mah saklek teu bisa diganggu-gugat deui tuh matakan kudu aya akad pertikahan jangan halalkeun tinu tadina haram tujuan tina nikah tiapan al bulug ilal maksud berenanya matakan dina akad pertikahan mah kudu aya dua kudu aya kumpul syarat jeung rukun disebut teh istigma